Mantap di lemah dia kunaon kula sepunggung aleli ya eling teh kurang mumpung masih keneh diberi napas mumpung masih diberi nyari mumpung masih diberi pedas ayeuna ilai hirup di alam dunia masih kene hirup beuteung lapar hayang dahar teu boga sangu di imah masih kene bisa minta ka tatangga eueuh di tatangga atuh ka warung ngutang nganjuk ngeunah hirup masih hirup ngeunah tikorohanang hayang minum kahausan terhirup keneh mah ngeunah teu boga cai di imah masih keneh aya tuh di walungan di sumur menta kata tangga pasti dibere cai-cai mah ngeunah terhirup mah ngeunah kapanasan terhirup di alam dunia masih bisa nyuhan hayat nyuhanana katirisan di alam dunia masih kene bisa sasibut aya kenyebutana tapi lamun urang nyawa geus dipundut ku Gusti raga jeung nyawa dipisahkeun anu kasebut paeh ngaranna urang teh dikubur di jero kubur anu sakitu sempitna jeung poe tah didinya di jero kubur ngan sorangan lamun beuteung urang lapar hayang dahar rek menta sangu-sangu ka saha sia sok dikorosia kahausan hayang minum di jero kuburan rek menta cai-cai ka saha sia sok kapanasan di jero kubur rek yuhan-yuhan ka mana katirisan di alam kubur rek make simut-simut naon sia sok nu batak areli sedangkan sakabeh di alam dunia mewah nu satya boh harta banda pamajikan anak olot mitoha incu eueuh salah sahiji anu satya ka diri urang teh eueuh satya-satyana ka diri urang teh nalika urang rek dikubur hayu pada nuturkeun pamajikan anak mitoha minantu kalau sorangan hayu ngiring ke jasad urang ka kuburan rek dikubur barang jasad urang geus dikubur mah kabeh ge puaralik deui moal aya nu daek inu dikubur moal pamajikan anu sakitu satyana ka ala ka diri urang teh
terhirup wungkul terjag-jag wungkul barang urang geus paeh mahala pamajikan mun ngora keneh mah ceurik nageh ngan saminggu menang 2 minggu mah dandan deui kawin deui jeung batur nu mantap eueuh anu satia ka diri urang saha nu satia ka diri urang nu nuturkeun ti alam dunya nepi ka urang mati eueuh deui jual ti amal perbuatan urang hade jeung burukna nalika urang hirup gumelar di alam dunya nu mantap di lebah dieu kade yang sok ngelingkeun ka ilaing sing eling kana diri sing eling kana diri tah di lebah dieu kunaon tah paeh dirahasiakeun ku Gusti Allah kunaon paeh dirahasiakeun ku Gusti Allah eueuh sakabeh makhluk Allah nu apaleun kana perkara paeh iwal ti Gusti Allah ku anjeun tetong boro-boro naon malaikat teh teu apaleun iraha waktu urang rek dicabut nyawa ngan malaikat bah meunang parentah ti Gusti Allah pikeun nyabut anu si anu itu si itu pantat dirahasiakeun ku Allah perkara paeh tujuanna naon Allah ngarahasiakeun paeh ka urang sangkan urang teu nunda-nunda kahadean lamun ayeuna urang boga duit rek sedekah burukeun sedekah lamun geus cukup urang rek leumpang haji atawa umroh burukeun ulah diengke-engke lamun geus kadenge sorangan dan di musolah di masjid buru dosi kampakan umur tah nu mantap ka ilaih nu masih keneh ngarora kade rawat itu masjid rawat musolah ulah masjid bagus musolah anyar nu heusina eueuh Usian tong dijieun etah bungkul tong dibagus-bagus sama masjid jeung muslah teh bakal nuntut ka urang anu deukeut anu wajib usianana gitu deui ka budak ngora ilahi wayahna waktuna dohor buru sia ka masjid waktuna subuh buru ka masjid adan ulah ngantelkeun aki-aki kostunya aki buru lamun adat ya Allah berjing soak di sorak culang cilem deui jamaah gerahudang subuh hayana ngomong deui jamaah gerahudang subuh cek aki-aki teh barang rek adan deui aya falah eta panon aki-aki nempok ka tembok aya jam dinding ari geus teh karak jam 2 paingan eueuh nu datang nu mantap budak ngora hayu ka hareup adat tong adankeun budak ngora tah di dieu adan teh arti dina adan teh Gusti Ilahi hayang apal tah di dinya Allah teh ngabupayan ka urang cek Allah hayana salat gerak ka dieu sia hayang naon boga pamenta naon boga kahayang naon cita-cita datang ka dieu hayana salat ngahadep ka aing cek Allah lamun hayang manggih kemenangan hayang alal falah sia bakal diberi kemenangan ku Allah asal dae kadi sampun entah secara tidak langsung Allah teh ngagupayan lewat adat tuh gitu dengeh usia dulu
laras paeh ayo kita sholat wayahna sarungna cenah kotor sepakna cenah kaki ihan alasan paeh di mana rek deukeut atuh rezeki heula urang mah boga kewajiban menta karena menta teh diparentahkeun ku Allah ud'uni astajib lakum geura menta anjeun ka Allah mah ku Allah bakal dikabul naon bae nu mantap ngadoa tong kendat ka Gusti Allah mah terus tong kapokan tong kapokan terus we ngadoa sabab eta parentah langsung di Gusti Allah kasang kabeh makhlukna hayang naon bae kudu menta ka Allah teu meunang menta ka nu sanes tapi ngomong-ngomong sote itu saha anu ka dieu jika aya makhluk naon rentang-rentang da pauguh ai kolot mah panon teh geus teu kurang jelas saha itu nu kadil jika jelema itu maksud aki-aki peot goreng patut ngependengar di hadapan kaulah saha sampean ngomong saha sampean ieu mah budak dusun waduh kolot datang-datang ka dieu nyebut aki-aki goreng patut aki-aki peot atuh di mana-mana aki-aki mah peot pada kusia ye sok kahina ka aki-aki yeuh tengikeun kusia ulah mentang-mentang ora ngomong gitu sok ngageugeuleukeun ka aki-aki nu geulis bakal goreng tengikeun kusia nu kasep bakal goreng tengikeun yeuh kusia nu ngora bakal kolot nu kolot bakal papais kapina tuh kehilangan hari sampai saha apa dengan harapan kaula mual dibejakeun sebab dusi di puasa tidak aku kudu puasaan aki-aki goreng patut ieu rek puasaan ngarahan naon saha ngaran sampean nu bener lamun hidup nanyakeun ngaran ieu kadri kula ieu kaula sang yang wenang kaula teu percaya ka sampean ngaku sang yang wenang kaula teu hayang katipu dua kali ada lain sang yang wenang kapan ieu budak kalakah monoton rek percaya rek teu sabodo teuing tanya ongkoh ieu dibejakeun teu percaya lain sampai lain sang yang wenang ieu kula sang yang lain sampean lain sang yang wenang tapi sampean Ariel Peter Pan geblek amat ieu budak ngaku ngaku sampean yakin Ariel ngaku sampean lamun teu ngaku dipaehan sampai murid kaula ieu budak dipaksa sina ngaku Ariel aku bae gitu ngaku Ariel ajun aku bae daripada digebukan mending ngaku bae ari ieu teh Ariel piraku Ariel peot goreng patut ieu goblok ieu
iya ayam sap yang menang karek naon hidup kaulah teh hayat katipu 2 kali lamun benar aja ayam sap yang menang maka ikulah rek nanyakeun ari kaulah isa hidup boga ngaran Bambang Triloka benar tuh benar tuh benar tuh benar udah geningan sampean apa atuh meureun we apal kula padeuh ngan Bambang Triloka mah eta mah ngaran sabeuran anu asli nama hidup teh ruhna Prabu Darma Kusuma Raja di Amartapura benar tuh benar tuh benar tuh benar tuh benar ampun tenang kasuan jabar hampura anu katetah kaulah nunean nyangakeun sadaya daya ari kitu malah salira tah yang sakieu menang ampun kaulah nunean deus deui anak di maklum ku eang hidup nepi ka jadi kieu rela pisah raga jeung nyawa ngabela anu jadi dulur ngabela anu jadi dulur hidup Arjuna anu katingali ku hidup Arjuna teh edan Arjuna teh stres tapi perlu dikanyakeun ku hidup Arjuna anu aya di Mahukara eta teh lain Arjuna asli sanes Arjuna asli teh kumaha ya eta teh jelmaan jurig nyiliwuri setan marakayangan anu rek ngajulkeun darajat Arjuna sakeluarga nu edan di Madukara teh lain Arjuna adu hidup lain tapi jelmaan iblis nyiliwuri setan marakayangan anu jahat ka kabina-bina Gusti hidup hayang apal dulur hidup anu asli tuh dulur hidup mah ayeuna aya di tempat anyiksaan dulur hidup mah ayeuna keur disiksa ku balan-balan iblis setan tikul setra ganda mayit Arjuna mah ayeuna beueur disiksa keur dipanggang beurang peuting digarang kusut anu sakitu panasna nepi ka Arjuna teh awak saawak ujul awak teh melepuh ting paledung ting lalodoh kaludat teuing banget tuh lamun rek disalametkeun ku hidup ayeuna mumpung masih keneh aya napasan ayeuna geura salametkeun dulur hidup keur dipanjara disiksa di tempat anyisan iblis marakayangan jum tempatna aya di kurus setra ganda mayit tapi hidup moal apal di mana tempatna kurus setra ganda mayit eta mah leuweung sangat leuweung serem eta mah leuweung nyapoek konkrek leuweung angker eta mah lamun hidup hayang nyalametkeun Arjuna sebab hidup teu apal di mana eta kurus setra ganda mayit leuwih hade hidup tepangan Semar Badrana aya di Dumaritis penta bantuanna sakan nganterkeun hidup ka kurus setra ganda mayit Allah numpea Semar kene kuras teh ati kaula teh Arjuna nuju disiksa yang disiksa pangkarunya kebeul teuing teu aya nu ngalongok kebeul teuing teu aya
aya nu nulungan jeung burukeun ayeuna mumpung aya kesempatan wayana hidup atuh maring geus jalur tepangan seman minta panduan aku hidup jeung didoakeun reaksi sampai yang mana salira partos kabantu ka putra panjenengan anu ayeuna terpoek nyata-nyata dulu kaula Arjuna teh ayeuna keur disisa ku palang-palang ini kanggo semat tulungan kula kang sama anterkeun kaula ka urusan ragana kula rek nyalametkeun dulu kaula anu ayeuna keur disiksa kang semat Urat kali samunga pangkuleman iya sapiti ingat papatapana samya murad iya balik lanjut paling lanjut bonus lumampai kuningi pambang lok anu didantangan ieu sejama bujang katagal gorong tumargis pikeun apaan ulah Semar Badranaya sejenjunkeun senjata pitulung pikeun ngajajabkeun pambang tiloka kurusetra gandamain nyalamatkeun Dipati Arjuna anu mun disiksa ku Paltiuk lan Tiuk udahlah kacatur ayeuna kaya di Tegal Gorowogo tumaringis Lurah Semar Badranaya disarengan ingkang putra Astra Tiga Udawa kumpul ngarion pokok ngarohana gogonjakan ya Semar Badranaya saanak-anak sanajan hirup sangsara ku harta banda Tulah Semar Badranaya syukur kanu agung hirup narima naon ayana sukayang Semar Badranaya mangakarasana lumakun nira Lurah Semar Badranaya wayah kumaha ini ya jam 2 ya tereh narima ampok ya tereh narima saku goreng hari lanjut ilaing si cepos si dawala kamana aja bedakan gitu sinak kadir gua ayah perlu dulu kasih cepos kasih dawala ya cepot udah wala anak bapak kadir ya kadirnya iya bapaknya perlu kailai